أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Daratul mukarramin, para alim ulama, para duama, para asatid sadaya kesepuhan bini sepuh anu kusimpuri ibu hormat, sandriin sandria khususna nu aya di pondok pesantren Al-Mughni anu sami-sami kuah dibanggakeun umumna nu aya di mana wae. Mudah-mudahan sadayana saingana dipaparinan putuh ku Allah Rabbul Alamin dina ilmuna. Urang ngajeritkan umat suci dina doa, Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Gusti abdi paparin putuh sapertos putuhna jalmi-jalmi anu arif sadaya. Shalawat sareng salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam hiji jalmi pinili tanpa tanding, suci bari disucikeun ku nu maha suci, revolusi dunia Islam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung ka para sahabat-sahabatna, para tabi'in-tabi'ina, dudugi ka akhirna ka urang sadayana. Mudah-mudahan sepuh anu bisi pamakeun jadi pilih-pilih, jadi wilah-wilah, mudah-mudahan sadayana singka lebet direng-rengan umatna jeung junan alam oke syafaat dianjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kasempatan anu ayeuna ngalangkungan widi Allah, ngalangkungan ridho Allah, insyaallah urang ta'lim season anu kadua ngabahas hiji kitab anu sok disebut kitab Kaprowi. Ieu kitab teh ngarupikeun syarah dina hiji kitab anu jadi pokok nu aya dina ilmu nahwu, buktosna daya kadzaba iwadi kitab Jurumiyah. Mudah-mudahan ngalangkungan urang ngaguar usina ieu kitab, ngaguar saseureun sabeuneureun maknana ieu kitab, diajar nurah usina ieu kitab. Nu tadi urang mudah-mudahan saenggal-enggalna ku Allah dipaparinan putuh sapertos putuhna jalma-jalma nu arif sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadahasan urang ngalajengkeun acan, urang ngaduhan ka nu maha suci, urang tawasul, urang hadiah nunjuna Allah ka ahlina, ka sahabatna, oge ka pensyarahna ieu kitab, oge ka pengarangna ieu kitab. Mudah-mudahan sadayana anu parantos salik di alam barjah kenging pangapura rahmat oge ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Oge mudah-mudahan pengarangna ieu kitab, pensyarah ieu kitab, mudah-mudahan ditambih kamuliaanna muga Allah Rabbul Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahum al-Fatihah.
jamil awliyai wassalihin wal ulamain amin khususan sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa Syekh Mudar Rifai wa Syekh Madal Badawi wa Syekh Hasan Sadali wa Syekh Imam Al-Ghazali wa Syekh Sayyid Muhammad Hakim Najili wa Syekh Muhyiddin Arabi wa Syekh Muhyiddin Nawawi wa Syekh Imam Taji wa Syekh Syabarawi wa Syekh Ahmad Ad-Darabi wa Syekh Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jaduli wa Syekh Imam Jafar Sadiq Al-Alawi wa Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni wa Syekh Ahmad Jari Umar bin Syekh Muhammad Al-Sakum radhiyallahu ta'ala anhu wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikh wa ahli baitihi wa ahbabihi wa muridihi wa muhibbihi wa ahli silsilatihim wal akhidina lahum syulillahi lahum al-fatihah. Ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Lillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab wa ila udrati wa ila radiyallahu ta'ala anhum usulihi wa furu'ihi wa masyayikh wa ahli baitihi wa ahbabihi wa muridihi wa muhibbihi wa ahli silsilatihim wal akhidina lahum syulillahi lahum al-fatihah. Kala parantos ngadawu sahal mu'allifu pengarang ayat kitab Bismillahi ngamiwilian kaula ngaji kalawan nyuwunkeun pitulung kazat anu dengan Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat agung di dunia sinaran di akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat ali di akhirat. Ibtada parantos ngawitan sahal musannifu ajengan musannif pengarang ayat kitab biha kalawan bismillahirrahmanirrahim ala qauli natepan kana ucapan alal qauli natepan kana ucapan
bi'anna kalawan sanyanyana itu bismillahirrahmanirrahim eta ning kalamihi dina dawuhanana musannif ibtidaan karena turut bil kitabil aziz kalawan kitab anu mulia Krishna Al-Quran amalan sinarang ngamalkeun biqaulihi kalawan dawuhanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulo amrin ari saban-saban perkara dibalin anu ngabogaan tingkah hai halin tegesna tingkah yuhtamu anu dibilang-bilang penting naon bihi ieu amrin syar'an dina munggu syara la yubdahu anu teu dimimitian bihi dina ieu amrin naon bi bismillahirrahmanirrahim kalawan ucapan bismillahirrahmanirrahim eta bahwa maka ari itu amrin eta abdar putus asdam atau sopak penyakit sopak atau putus pemana sareng ari manana eta nakusun anu kurang wa qalilul barokati sareng anu saeutik barokahna Pangahru maka ari perkara alladzi la yudau anu dimimitian ieu amru ieu perkara biha kalawan bismillahirrahmanirrahim fihi dina ieu amrun biha kalawan bismillahirrahmanirrahim bahwa maka hari itu amrun itu perkara ewa intama jeung sanajan sampurna ieu amru hisan dina bancaira eta layatimu teu sampurna itu amru itu perkara mana dina mana naya kita dikawitan kalawan bismillahirrahmanirrahim baik dina kitab pokokna ieu kitab tegesna kitab dulu iya atau dina syarahna ieu kitab eta Kaprawi musannif pengarangna ieu kitab ngawitan kalawan bismillahirrahmanirrahim sebab iktidaan bil kitabil aziz turut sareng tumut kana kitab agung tegesna kitab suci Al-Qur'anul wa amalan oge ngamalkeun biqauli kana dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulu amrin dibalin
la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdar au asdam au aqtab. Saban-saban perkara anu dibilang-bilang penting kusaran kari-kari deui mimitian ku bismillahirrahmanirrahim, maka eta perkara dihukuman asdam abdar aqtab, maksudna eta perkara kurang barokah. Sanajan eta perkara sempurna menurut Pancandra, tapi tetep disempurna dina maknana. Dan wirena ajengan musonif ngawitan kana kitabna kalawan maosan bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makna Al-Quran jumlahna 30 juz 114 surat 6.660 ayat dikumpulkeun dina surat Al-Fatihah. Sadaya makna Al-Fatihah dikumpulkeun dina bismillahirrahmanirrahim. Sadaya makna bismillahirrahmanirrahim dikumpulkeun dina makna anu aya dina lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Sallallahu lajeng logan wa irabuha jeung ari irabanana bismillahirrahmanirrahim. Eta antakula yen ngucap anjeun bismillah, bismi ari lapan bismi eta bahu aripa anu aya dina lapan bismi eta harfu jarin harap jar. Wa ismi jeung ari lapan ismi kada nama diaosa teh wa ismu margi ngahargaan naon lapan ismi teu salah lapan disebut baca wa ismi, padahal mubtada mah wa huwa ismul marfu al-ari anil awamili labiyati al-mubtada ismun rabb mu'abbadu an kulli labdin amilin mujar mubtada jaidun ma'adirun khabar in qada jaidun ma'adirun mani' ada wajib roba. Nah maka dia harus ismi wa ismi sementara ieu dijadikan mubtada sabab ieu rek na'rab lapan ismi anu aya di lapan bis wa ismu wa ismu jeung ari lapan ismu tegasna ismi anu aya di lapan bis eta majrurun dijeerkeun bil ba'i kalawan ba. Wa alamatu jarihi jeung ari ciri jerna ieu lapan ismi eta kasratun kasrah dohiratun anu dohir bi akhirihi dina akhirna lapan ismi. Jadi bahasa Sunda mah ismi jerna kunaon ku jer ku jerna dohiro lain muqaddaro bongan isim mufrad jumlahna wa amma kasratu fatakunu alamatan li khofdi bi salasati mawadiha bil ismil mufradi al-mun wajarul wal majrur jeung ari jar majrur wa eta mutalaqun anu dicandelkeun
bimahdubin kalawan anu dibuat. Takdiru hari takdirna itu mahdub eta ualibu lapan ualibu. Jadi bismi bana harap jar ismina majrur jerna ku kasroh dohiroh gongan isim murprod kajeng ba muta'alakna dibuat takdirna lapan ualibu. Ngangir kaulah karena ya kita kalawan naus bismillahirrahmanirrahim. Nahu atawa saumpamana lapan alibu reku alibu reku abdali wairohu jeung hari robanana alibu eta alibu ari lapan alibu eta fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Jadi alibu teh bentuk fi'il mudhari'. Dina allaba yu'alibu ketika mutakalim wahdah alibu. Alibu ari lapan alibu eta fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Marfu'un anu dirobakeun litajarrudi karena sepina ieu am ieu fi'il mudhari tegasna lapan iku minan nasibi tina anu nganasobkeun wal jajimi sareng tina anu jengkeun walaman hurabi jeung ari ciri robana lapan alibu eta ro eta domatun doma dohiratun anu dohir fi akhirih dina akhirna lapan alibu. Jadi alibu bentuk fi'il mudhari keur tingkah roba. Nah maka disebut roba sebab sepi dina amil nawazin, sepi dina amil jawazin. Kunang roba ngakudoman dohiroh anu aya dina akhirna bongan fi'il mudhari anu sepi dina amil nawazin amil jawazin. Wal fa'ilu jeung ari fa'il banyak lapan alibu sebab alibu fi'il mudhari dia butuhkan apanya mana fa'ilna wal fa'ilu jeung ari fa'ilna eta dhamirun mustatirun dhamir mustatir wujuban kalawan wajib. Takdiru ari takdirna itu dhamir mustatir eta anak lapan anak. Di fa'ilna tina lapan alibu nyaeta dhamir mustatir mustatirna mustatir wujud takdirna lapan ada arifin. Ya ari ieu tadi wah ismi bana dijieun no harap jar ismina jadi maju eta ijal tak lamun ngajadikeun anjeun alba kanaba asliyatan kanaba asliyah namun eta ba dijieun harap jar wa iyaka jeung lamun ngajadikeun anjeun hak kana eta ba jahidatan kana ba harap jar jahidah bala tataju mangka teu butuh ieu ba harap jar jahidah ila muta'allaqin kana muta'allaq tata'allaqu anu cumantel iya harap jar jahidah bihi karena iya muta'al wa taqulu jeung ucap anjeun
jawabanana dina targibanana dina idin dina nalika dijieun hambana harap tidak albaru ariba eta harfu jarin jaidin harap jar anu jaidah duluwi katamah wa ismu jeung ari lapan ismi anu aya dina lapan ismi anu bakna dijieun harap jaidah eta mubtadaun jadi mubtada ismina jadi mubtada marfu'un dirofakeun bil ibtidai kalawan ibtidai lamun bakna dijieun harap jar jaidah ismina dijadikeun mubtada dirofakeun aku naon mubtada dirofakeun aku wa rafa mubtada'an bil ib wa alamatu rafi jeung ari ciri rofana ieu ismi anu aya dina lapan ismi nalika bakna dijieun baharap jar jaidah eta dommatun domma muqaddaratun anu dikira-kirakeun ala akhirih kana akhirna itu ismi muniha dicegah min duriha dina dohirna ieu doma naon istighalul mali katungguana tempat biharokati harbil jari kalawan harakat harap jar azadi anu jadi tempat. Jadi nalika lapan bismi bakna direken harap jar jaidah maka ismi dijadikeun mubtada tangtu rofa dirofakeun ana mubtada ku tidak kumaha ropana kunaon ropana ku doma ngan domana anu dikira-kirakeun dina akhirna jadi teu meunang dibaca bismu kekeun we dibaca lapan bismi naon sabab muni'a min duhuriha istiqorul mahali bil harokati bil jarriza sebab katungguna kalawan harakat harap jar jaidah sanajan harap jar jaidah keun we dina dogir nama dibaca jer ngahargaan karena bah sabab bah biasana masuk aja mana tuh hobarna wal hobaru jeung ari hobarna eta mahdhufun dibuang takdiruku ari takdirna itu hobar mahdhuf eta ismullahi mabduun bihi lapan ismullahi mabduun bihi jadi nalika ismi dijadikeun bakna harap jar jaidah ismina dijadikeun mubtada khobarna dibuang takdirna ismullahi mabduun fa mabduun maka ari lapan mabduun eta khobarul mubtada jadi khobar mubtada khobar tina naon khobar tina lapan ismul marfu'un dirofakeun bi kalawan itu mubtada jadi mubtada dirofakeun ku ibtida ari khobar mah dirofakeun kalawan mubtada wa alamatu rafi jeung ari alamat jeung ari ciri rofana ieu mabduun bi mabduun dea eta dommatun doma dohiratun anu dohir fi airi dida airna lapan mabduun kunaon ropana doma anu
dohir bongan isim mufrad malaisa sana wala majmu'an wala mulhaqan bima wala minal asma'il wabi jeung ari lapat bihi eta albau aribana eta harfu jarin harap jar wal ha'u jeung ari ha'an aya dina lapat bihi eta domirun domir mabniun anu dimabnikeun alal kasri kana kasroh fi mahali jadid dina mahal ilbaik alawan ba jadi bihi me pada harga ina jadi majrur i terbentuk dina isim domirna anu dimabnikeun kana kasroh dina mahal jr bil baik kalawan bahli anahu karena sanyanya itu eta ismun isim mabniun anu dimabnikeun la yanharu anu tudahir fi dina isim mabni naon i'rabun i'rab wa ismu jeung ari lapan ismu anu aya dina lapan bismi eta mudhofun mudhof wa ismul karim jeung ari ismul karim jeung ari lapan Allah eta mudhofun ilaihi tarkibanana jadi mudhof ilaihi wa huwa ari itu Allah eta majrurun dijerkeun wa alamatu jarri jeung ari ciri jerna itu Allah eta kasratun kasrah dohiratun anu dohir bi akhirih dina akhirna lapan Allah ismi Allahi mudhaf kasrah ku naon eta jer naku kasrah na kasrah anu dohir dina akhirna bongan isim mufrad oke Ar-Rahman hari lapan Ar-Rahman anu aya dina lapan Bismillahirrahmanirrahim eta sifatun jadi sifat lillahi bikin Allah majrurun dijerkeun walamatu jari jeung ari ciri jerna itu Ar-Rahman eta kasratun kasrah dohiratun anu dohir fi akhirih dina akhirna Ar-Rahman Ar-Rahim ari lapan Ar-Rahim anu aya dina lapan Bismillahirrahmanirrahim eta sifatun jadi sifat saniyatun anu kadua lillah bikin Allah jadi Ar-Rahman sifat kaiji Ar-Rahim sifat anu ka majrurun dijerkeun walaman tujarri jeung ari ciri jerna lapan Ar-Rahim eta kasratun kasrah dohiratun anu dohir fi akhirih dina akhirna Ar-Rahim wa hadzal wajhu jeung ari wajah dibaca Bismillahirrahmanirrahim eta ya juju menang ieu hadal wajhu arabiyatan dina bahasa Arab wa yata'ayyanu jeung narima tangtu ieu hadal wajah qiraatan dina ilmu qiraah di
dibaca Bismillahirrahmanirrahim anu irobanu tadi eta meunang ceuk ilmu basyarah terusna ceuk ilmu nahu oge geus jadi ketentuan menurut ilmu qiraah. Terus wa yajuju jeung meunang birrohimi dina lafaz arrohimi naon anatu dibaca nasab waromu jeung dibaca roba ala jarir rahmani netepan kana jairna labar rahman. Jadi rohim menang dibaca nasab, menang dibaca roba, lamun lapan ar-rahman dibaca jair. Jadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim menang dibaca Bismillahirrahmanirrahim menang itu wa nasbuhu jeung nasobna itu ar-rahman wa rabbuhu jeung robana itu rahman. Jadi tatkala ar-rahman dibaca jair maka rohim menang dua, menang nasab menang rohman. Dulu ar-rahman dibaca nasab nah kadituna dua roba jeung nasab dina rahimna. Jadi menang dibaca Bismillahirrahmanirrahim menang Bismillahirrahmanirrahim menang Bismillahirrahmanirrahim menang Bismillahirrahmanirrahim menang menang dibaca Bismillahirrahmanirrahim menang Bismillahirrahmanirrahim menang. Jadi seberapa wajah? Genap wajah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bari mangka ari bieu dibaca bieu eta sitatu aujuhin aya genep pirang-pirang wajah. Takdiru ari takdir eta si awas tajuju menang itu sitatu aujuhin arabiatan dina bahasa Arab la qiraatan henteu dina ilmu. Jadi nu genep wajah menang cek ilmu bahasa Arab henteu menang cek ilmu qiraah. Anu menang cek ilmu nahu menang cek ilmu qiraat aya sawajah nu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita mah sepakat ahli qiraat, sepakat ahli nahu. Anu genep wajah anu nembe Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim. Eta sepakat menang saur ulama ahli nahu, tapi teu menang saur ulama ahli qiraah. Fal majrur mangka ari anu dijerkeun tinggalkan minhuma tina lafaz ar-rahman sareng ar-rahim eta natun jadina atillah pikeun Allah
Kama seperti perkara takodama anu geus dieulah ieu mah wal mansubu jeung ari anu dinasobkeun min huma tina lafaz rahman tina lafaz ar-rahim eta mansubun dinasobkeun ala ta'dil tepat kana ta'dil jadi tong disebut jadi maf'ul bih tapi jadi ta'dil BBN mahdufin kalawan fi'il anu dibuang takdiruhu ari takdirna itu fi'il mahduf eta aksidu lapan aksidu aw nahuhu atawa bangsana lapan aksidu jadi tatkala lapan rahman sareng rahim dibaca JR maka tangtu tarkibanna jadi sifat dina lapan Allah Ar-Rahman sifat kaiji, Ar-Rahim sifat kedua. Lamun dibaca nasab, tentu jadi mam, jadi takdim, atau disebut maf'ul bih. Jadi takdim dina fi'il sareng fa'il anu dibuang takdirna aksidu, atanapi amdahu. Kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Takdirna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirna Bismillahirrahmanirrahim. Amun dibaca Bismillahirrahmanirrahim maka takdirna Bismillahi amdahu rahmana amdahu lamun dibaca Bismillahirrahmanirrahim takdirna Bismillahi amdahu atau aksidu ar-rahmana wa tingguran diawas dina bahasa kitab-kitab ilmu. Jadi tatkala dibaca dia tangtu jadi sifat dina lafaz Allah, tatkala dibaca nasab jadi ta'dil dina fi'il sareng fa'il anu dibuang tong disebutkeun jadi maf'ul bih tapi ta'dil mansubun ala ta'dil dinasabkeun karena arah-arah ngagungkeun. Jadi ta'dil dina fi'il sareng fa'il anu dibuang takdirna aksidu aw nahuhu atawa bangsa aksidu amdahu. Tatkala ar-rahman ar-rahim dibaca ba katangtu jadi khobar tina mubtada anu di wa irabuhu jeung ari irobana lapan aksidu eta aksidu ari lapan aksidu eta pilun bil mudhari'un anu mudhari marfu'un anu dirobakeun litajarrudi karena sepina ieu aksidu minan nasibi dina amil anu marintah jabar wal jazimi jeung amil anu marintah jazm walamatu rafi jeung ari ciri rofana itu lapan aksidu eta domatun domah dohiratun anu dohir fi akhirihi dina akhirna lapan aksidu wal fa'ilu jeung ari fa'ilna lapan aksidu atanapi amdahu eta mustatirun mustatir gitu fihi dina itu aksidu wujuban kalawan wajib takdiruhu ari takdirna mustatir wujub eta ana lapan ana dua wajah menang sekali nahu menang sekali qiraat leusina aya sawajah menang sekali nahu teu menang sekali qiraat leusina aya genep wajah ayeuna terasna warahmanu jeung ari lapan wa ar-rahman ar-rahim lapan ar-rahim binasbi kalawan dibaca nasab etanya eta mansubani dinasabkeun netepan kana mansubun ala ta'lim netepan kana ngagungkeun
Bidzalika fi'il muqaddari kalawan eta fi'il anu dikira-kira. Walamatun nasbihi jeung ari ciri nasabna lafaz ar-rahman sareng ar-rahim eta fataatun fatah dohiratun anu dohir fi akhirihi ma dina akhirna itu ar-rahman ar-rahim. Wal marfu jeung ari anu diropakeun min umatina lafaz ar-rahman ar-rahim eta khobarun jadi khobar lil mubtada imadufin bikin mubtada anu dibuat takdiru ari takdirna itu mubtada mahduf eta huwa lafaz huwa warrahmanu warrahim wa i'rabu jeung ari i'rabanana huwa eta huwa ari lafaz huwa eta domirun mustatirun domirun fasil mubtadaun jadi mubtada mabniun di mabniikeun alal fatih kana fatah bima bima lirobi dina maropa li anam sanyanya dari dua eta ismun isim yadaru anal dhahir fi dina itu wa non i'rabun i'rab warahmanu jeung ari lafaz rahman awir rahim atawa lafaz rahim eta khabarul mubtada jadi khabar mubtada marfu'un anu dirafakeun bil mubtada kalawan mubtada wa alamatu rafi jeung ari alamat jeung ari ciri rafana itu rahman rahim eta domatun doma doiratun anu doir fi akhiri dina akhirna itu lafaz ar-rahman atawa lafaz ar-rahim. Waqad alimta maka teman geus nyawa maka teman geus nyawa anjeun anal mansub sanyanya anu dinasabkeun min umatina lafaz ar-rahman ar-rahim eta masukun dinasabkeun ala maudi di atas cian ngagukeun bifi'lin ma'rufin kalawan fi'il dibuang wa anal marfu'a jeung sanyanya anu diropakeun min umatina lafaz ar-rahman ar-rahim eta marfu'un diropakeun ala annahu di atas sanyanya itu lafaz ar-rahman atawa lafaz ar-rahim eta khabarun jadi khabar lil mubtada imadufin bikin mubtada anu dibuat wala yuqulu jeung teu diucapkeun bil mansubi bikin anu dijeerkeun min huma tina lafaz ar-rahman ar-rahim naon maf'ulun bi maf'ul bi tong disebut maf'ul bi juga ada ta'adduban karena arah-arah ta'addub ala adab-adaban ma'allahi sarta Allah azza mahluhur Allah wa jalla sareng ma'agung Allah wa yaqtani'u jeung narima kacegah naon wajhani dua wajah akhirani anu akhir duanana wa huma ari itu wajhani mumtani'ani eta jar rahim ngajairkeun lafaz rahim ma'an nasbir rahman sarta nganasabkeun lafaz rahman arafihi atawa rafa'na lafaz rahim. Jadi anu teu meunang dua wajah eta dibaca bismillahirrahmanirrahim terus bismillahirrahmanirrahim eta teu meunang naon sabab al isba'u ba'da al-fathi mamnu'un nganutkeun dina ba'da manggatkeun eta mamnu dicegah. Jadi beres urang dina sarah kaprawi ieu ngabahas i'rabanana bismillahirrahmanirrahim dibagi tilu hukum nu kahiji meunang ceuk ahli qiraat meunang ceuk ahli nahu usina aya sawaja eta diawas bismillahirrahmanirrahim
Nu kadua menang cek ahli nahu teu menang cek ahli qiraat eusina aya genep wajah. Nu katilu teu menang cek ahli nahu teu menang cek ahli qiraat nyaeta dua wajah, dibaca bismillahirrahmanirrahim atau dibaca bismillahirrahmanirrahim. Elatna al-ijba'u ba'da qat'i mamnun nganutkeun dina sabana magatkeun eta mamnun dicegah. Talim dina ieu waktu cekap sakitu anu benerna dina agama, anu benerna di Allah jeung di Rasulna, anu benerna di para ulama, di para kiai, di para guru, anu kalangsuna, anu salahna dina kakalangsuan awe mugi-mugi tinggi bangpura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.